warahmatullahi wabarakatuh teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten ngawagal waktosna teh. Abdi umaya siap di kelas 10 MIPA 2. Di dieu abdi bade ngawawancara teteh terkait COVID-19. Biasa teh, mohon. Sateacana abdi bade naros wasta teteh. Wasta teteh Anissa Rasidianti. Ayeuna teteh kuliah atau tos damelnya? Ayeuna teteh kuliah keneh. Punten teh lamun kenging terang, teteh ayeuna kuliah di mananya? Ayeuna teteh kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Teras dampak COVID-19 karena kuliah teteh sapertos naon? Akibat COVID-19, kuliah teteh diajarna jadi daring. Di iraha pembelajaran daring eta lumangsung teh. Pembelajaran daring ieu parantos lumangsung ti sasi Februari wasih kamari. Menurut teteh, naha COVID-19 ieu leras menyebar sarta langkung seueur jalmi nu terjangkit. Margi seueur jalmi anu teu acan keneh paduli atawa kirang sadar sarta lalai dina protokol kesehatan sapertos henteu ngangge masker sareng henteu ngajagi jarak. Teras kumaha nya teh cara mutuskeun rantai COVID-19 ieu? Carana sapertos wawasuh panangan, ngajagi jarak, nganggo masker, ngajagi pola tuang damang, sarta reureuh cukup, sareng ngurangan mobilitas. Ayeuna harapan teteh kapayunna sabada COVID-19 ieu leungit naon nya? Tiasa kuliah sapertos dawam, sarta beraktivitas sapertos dawam deui. Hatur nuhun kana waktosna teh. Nuhun sami-sami. Cekap sakieu wawancarana, punten tos ngawagal waktosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.